Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak nu soleh soleha kumaha damang. Mugia urang sadayana aya dina kesehatan sareng aya dina karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang asup kana pangajaran basa Sunda halaman 8 dina buku LKS kelas 3 sareng halaman 8. Sok nutos gaduh buku LKS kelas 3 Basa Sunda tiasa dibuka halaman 8 sareng halaman 8. Ngeunaan pupuh tutuwuhan sareng suku kecap atawa engang. Paragraf nu kahiji, pupuh tutuwuhan. Dina lahan anu subur, di tanah yang subur, tatangkalan gampang jadi, pepohonan mudah tumbuh. Anu endah tangkal kembang, yang indah itu tanaman bunga. Nu jarangkung tangkal kai yang tinggi pohon kayu. Mere manfaat ka urang, memberi manfaat kepada kita. Hasilnya bisa kapetik, hasilnya bisa dirasakan. Paragraf 2. Tapi teu cukup ku kitu, tapi tidak cukup dengan itu. Tatangkalan butuh cai, pepohonan butuh air. Angger kudu dipiara, tetap saja harus dipelihara. Ulah aya hama cicing, jangan sampai ada hama. Digemuk reujeng disiram, dipupuk juga disiram. Dipariksa saban wanci, diperiksa setiap waktu. Paragraf 3. Lamun seug daunna layu, kalau ternyata daunnya layu, terus pugur jadi garing, lalu berguguran jadi kering, geus tangtu aya sababna, sudah pasti ada sebabnya. Najan teu gampang kapanggih, walau sulit ditemukan, bisi eukeur loba hama, bisa jadi sedang banyak hama, gancang ku urang diroris, mudah untuk kita dipangkas. Paragraf 4. Hama hileud dina daun, hama ulat pada daun, komo mun henteu saeutik, apalagi kalau tidak sedikit. Eta teh jadi gangguan. Itu menjadi gangguan, tatangkalan bakal rigil, pepohonan bakal rusak, bakal mati, nya moal alus buahna, dan gak akan bagus buahnya. Titenan masing taliti, harus dipelihara dengan teliti. Jadi eta pupuh tutuwuhan harusnya memang dinyanyikan, bisa dengan nada yang sesuai dengan pupuh. Ayeuna buka halaman 8 bagian latihan, didinya aya 5 soal atau 5 pertanyaan ya. Pada halaman 8 ada 5 pertanyaan. Nomor 1, naon anu subur teh? Apa yang subur itu? 2, anu endah teh tangkal naon? Yang indah itu tanaman apa atau pohon apa? 3, nu jarangkung teh tangkal naon? Yang tinggi-tinggi itu pohon apa? 4, tatangkalan teh butuh naon? Pepohonan itu butuh apa? 5, sajaba digemuk, selain diberi pupuk, tatangkalan teh kudu dikumaha, pepohonan itu harus dibagaimanakan. Lanjut tugas halaman 8, tugas halaman 9. Bisa dilihat pada contoh, ada 2 contoh ya di halaman 9. Contoh ini bisa kalian perhatikan untuk nanti kalian menjawab bagian di bawahnya. Soal yang ada di bawahnya sebanyak 5 soal. Jadi tugas halaman 9 ini kalian menulis ulang kalimat tapi dengan suku kata atau suku kecap. Dalam bahasa Sunda istilahnya engang. Ya, bisa dilihat nomor 1. Dina itu suku kata di dan na. Dina. Lahan, suku katanya la dan han. Anu ya, a dan nu suku kata. Subur dipisah tuh, subur. Jadi dina lahan anu subur ditulisnya, dijawabnya dipisah-pisah tuh suku katanya sesuai dengan bunyi vokalnya, huruf vokal a i u e o. Dina lahan anu subur. Terus nomor 2, penulisanna ya, dijawabnya tatangkalan.
Selama dia satu kata harus ada strip ya, disambung dengan tanda strip selama dia satu kata. Kalau katanya beda itu nggak perlu dikasih strip ya. Tatang, kalan, gampang, jadi. Nah, eta contoh dua nomor kangge tugas halaman salapan tentang suku kecap atau engang. Dalam bahasa Indonesia adalah penulisan suku kata. Sok ditulis aya 5 soal di halaman salapan, dibuka dikerjakan nu tos gaduh bukuna, dikerjakan langsung di buku, nu teu acan gaduh buku LKS tiasa dikerjakan di buku tulis bahasa Sunda kelas 3. Sakitu nu tiasa Ustad dugikeun ulah hilap dikerjakan tugas-tugasna aya 2 tugas tiasa dikumpulkan mungkin di waktu nu tos ditentukan di buku pelajaran boh di buku tulis atau napi di buku LKS masing-masing. Hatur nuhun ku Ustad tutup pemaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.